Pak, itu promotor Honda apanya? Honda Beat, Vario. Saya pengen ngasih sejadah nih, kelas nih, pengen ngasih dia, karena dia katanya suka sholat. Iya. Insya Allah ya rajin ya sholat, jangan ditinggalin kalau sholat. Saya Pak, itu promotor Honda apanya? Honda Beat, Vario sama Jatuh Bandung. Ayeuna Pak, promo juga Pak, potongan 2 bulan Pak gitu. potongan 2 bulan, bisa 3 bulan. Tuh bisa lah. Tuh bisa lah, tuh amat biasanya sakit tuh. Syaratnya naon wae ya teh? Ya tah, mudah kakak KTP gitu. Oh, KTP. Nah, ayo bayar rekening listrik. Nya, kayak saya mah tambahan gitu, tambahan tiasina me ACC gitu. ACC. Iya, Butuh nama. naon wae teh teh? Biasa kakak KTP, pensi PBB gitu, segaji ya Sip nama gaji. gitu. Tapi lamun gaji urangna 20 juta, Nah, bisa tambah cash langsung. langsung gitu. cash. Ya nama gitu, langsung cash. Langsung cash. Urang teh di imah teh euy, boga motor nu baheula. Terus Tah, anu baheula dengan bebek beureum dengan anu beureum. Tapi urang ayeuna hayang motor Vario, bisa teh eta. bebek penonton sabaraha eta bebek Tahun berenang. eta teh tahun sabaraha? Anu bebek beureum teh? 75. Tahun Tuh 75. bisa tuh tamang ngasila nu ayeuna tuh Mio, Lexi nu kitu gitu. Oh, nu anyar. Heeh, Anu lila teh bisa. tuh bisa lah gitu. Nah, maka teh bisa kan sarua jeunan Honda. Nya beda sama tahunna gitu. Beda tahunna. Heeh. Tahunna kurang naon bedana tahunna. Tahunna mah kan ngasila mah teu bisa mesin lagi kumaha gitu nya. Oh, berarti nenek-nenek ge teh bisa kawinjeng nu ngoranya. Tuh bisa lah. Eta mah geus kaya. Geus naon coba? Susuna geus ka ieu. Geus warasan. Nyalah eta Oh, dibanding kojong nini atuh di dinya mah. sana juga ini Oh, nah, cenah motor kolot teh bisa ditukar ke jeung nu ngora. itu bisa sama gitu tahunnya kan udah punya 10 gitu Oh. ya gitu ya nama Oh, berarti nenek orang kamari karek lahir 2010. Bisa bisa. tukar tanah kan teh? tuh bisa bisa ya sama Ayah gitu nenek ngimpi Oh, ngimpi. Aduh, ngimpi, guys. Ah, ya mah halus motorna ieu motorna ieu. CBR tambah gitu ya 2,5 bisa sok ya nama DP-na sabaraha ieu? DP mah gede 7 jutaan gitu 7 juta. Kayak orang boga motor ayeuna Beat. terus Heeh, hayang ieu jadina kumaha di teh? DP kan dijual bitna gitu Narima teh DP-na. nerima bitatan sabaraha Beatna teh tahun 2008. bisa tamu ketemu elektrik atau tamu nyampe 5 juta ge untung gitu Oh, untung eta. iya, Pak, Untung. gitu. Untung teh nu saurang atau di dinya nu untungna? Bapak tuh untung Nah, gitu make untung Bapak. kan bisa tamu cepat tuh mas elektrik gitu ya namanya keterima gitu Halus papa nama nu ieu mah. Nama halus. sabaraha gitu. Gitu Terus eta teh ieu teh lamun ieu teh enak urang boga di dieu hayang motor nu ieu. Tah, ya dijual heula. Ieu gitu. payuna sabaraha nu ieu? Lamun Beatna Beat bisa baraha 2008. eta sih 5 jutaan 5 jutaan. Ieu harga motor sabaraha? eta cash kredit Nah, kredit kan teh DP tadi nya dijual 5 heula. juta bisa